Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten mitra-mitra sadayana, mitra-mitra Kang Arid anu dipika cinta Kang Arid. Mudah-mudahan dina danget ayeuna mitra-mitra nuju aya dina kadamangan, boh damang lahir, boh damang batin. Sareng urang sing iyatna terus munajat ka Nu Maha Kawasa margi dina danget ayeuna nuju seueur pisan musibah. Kamari namanya kajantenan musibah di Cianjur, ayeuna tos kajantenan di Garut. Urang kudu leres nyuhunkeun tulung ka Nu Maha Kawasa. Mudah-mudahan urang sadayana disalametkeun tina balai dunya balai akhirat. Oke Kang Adit, ngiring bela sungkawa ka warga Garut anu keeng musibah. Mitra-mitra sadayana, ieu dongeng Sunda teh nyaeta dongeng kisah nyata. Kang Arid keing sumber ti mitra-mitra anu masihan dongeng. Anu judulna nyaeta Tapak di Laut Ciklet Garut. Seri katilu, mudah-mudahannya dinten ayeuna tiasa tamat. Upami kabujang tamat, urang tamatkeun, upami henteu nyapanginten nyambung kana seri kaopat. Kamari teh Rana nuju ngobrol sareng Mang Sarbo nyaeta nuju koordinasi kumaha saena permasalahan ieu. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong teh kana waktos sumangga ieu cara dongeng urang kawitan bae. Anu maksudna rek maragat ke nyawa ngan untung henteu keuna kana nyawa, keunana nyaeta kana urusan dunya atawa urusan usaha gitu cek Mang Sarmo nerangkeun karana. Aturana teh mending ngahuleng aki kumaha lamun tos kieu. Nah asa kabina-bina teuing nah nasiban abdi dipitnah aki dianiaya diancam jisim abdi teh aki. Cobi abdi pasihan pitunjuk, pasihan abdi pangarahan kedah kumaha kedah anu dilakukeun ku abdi. Kitu mitra-mitra anu kaluar tina ucapan Rana bari murubut ku Cipanon. Hirup asa sedih, hirup asa tunggara dikakaya dianiaya. Padahal salama ieu Rana taranyeun masalah ka sasama hirupna. Tapi moga hujian jeung cobaan ti Nu Maha Kawasa loba cara. Ari katang tuan hirup eta mah memang geus aya gambaran ti Nu Maha Kawasa. Cek Mang Sarmo, ujang jalu anaking hirup ulah putus asa sabab di langit kahiji tangtu aya langit kadua, aya langit katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh jeung pasti aya anu nyieun langit. Hirup ulah putus asa dina ngahareupan kahirupan sok sanajan bari rudat. Poma ujang anaking hidup teh masih keneh ngora, pikiran masih keneh panjang, harapan loba keneh kahareup, tong putus asa jeung putus harapan. Angguran mah sok geura singkil, siapkeun diri jeung pamikiran. Mamang ayeuna rek mere tugas ka hidep. Ayeuna mah wayahna keur ngalawanan panyakit ieu anu sakieu beratna. Sabab teu disebut berat kumaha. Kapan Rana mah umurna ge masih kena 20 tahun. Wawasanana, mentalna, jeung jiwana masih keneh rapuh.
perlu api nganti kolot kasup api nganti mangsarmo. Ngiringan abdi mamang kumasana naon kedah dilakukan ku abdi. Abdi pasrah tumari makan makawasa nanging samame abdi paragat nyawa dianiaya ku sasama jalma. Abdi nyuhunkeun pitujuk abdi hoyong ngalawanan heula. Kitu cek Rana jang anaking mamang rek mere tugas wayahna hidup kudu nyepi salila 3 poe 3 peuting anu disebut mati geni. Ujang wayahna fokuskeun pikiran jeung amalkeun surat Fatihah, surat Anas jeung surat Al-Falaq. Wayahna kujang kudu digawe, wayahna kujang kudu diamalkeun salama 3 poe 3 peuting ulah kaluar ti kamar atawa tinggon. Mangsarmo mere pepeujeuh papatah karana cara-carana nying hareupan masalah ieu. Mamang mangga teh teuing jisim abdi. Abdi siap ngalakukeun anu diparentah ku mamang. Anu penting mah mamang ieu masalah abdi gancang beres. Ieu permasalahan abdi gancang tuntas. Kitu cek Rana. Anu saterusna Rana ngobrol jeung Aki Carmo cara ngatur cara persiapan keur ngalaksanakeun mati geni. Malahan mah rek ngalakukeun mati geni ge dina langsung isukan moal dingke-engke. Lan cek Mang Sarmo, mamang mau bisa nganter kaditungan mamang ieu mekelan cai jeung menyan. Sok cai inum ke lamun rek ngamimitian ngalaksanakeun mati geni. Ajang satengahna teden keur waktuna beres puasa mati geni. Ieu menyan beuleumkeun lamun ujang rek ngamimitian mati geni. Cara jeung katang tuan mangkewe cenah tanyakeun ka Bapak Ujang. Sabab Bapak Ujang geus leuwih hafal mineng di papatan ku mamang jeung da Bapak Ujang pernah ngalakukeun. Nah ayeuna mah kusabab geus beuting. Nah Ujang rek monok, nah Ujang rek mulang pek mamang nyerahkeun. Rek monok pek teh teuing, rek mulang jik teu nanaon kapalang keur kayan kieu urang kudu leuwih peurih. Mamang adi mah kajen peuting tengah peuting pasti mulang. Sieun bojo abdi mamang arep-arepeun. Jeung abdi mah di jalan top badak top maung teu jadi masalah. Kitu cek Rana. Atuh sanggeusna kitu mah lana curut turun teh mah nyata rek nuju balik ka imahna. Saturuna ti mah Mang Sarmo Rana tuluy balik. Ari mulang mah Rana teh henteu mapai jalan kanu mimiti. Ari nu mimiti mapan motong. Sabab lamun Rana motong kanu jalan hiji rumpil nomor kadua pararoek jabarana teu mawa baterai. Lamun model ayeuna mah teu mawa baterai ge pan boga HP. Bisa ku HP dicangan. Ari tahun 88 hiji mah mitra-mitra sadayana ge pada terang. Oh ya HP kapungkur ge anu cinit-nit teh. Anu tiasa cuman nge-SMS kapanan ngesian pulsa teh. Biasa we 100.000, 150, 200.000. Bari jeung tahun 88 hiji mah anu boga HP teh nya jarang pisan nu boga HP. Eta ge nu boga HP bener-bener orang terpenting. Anu warnana teh dengan sorana teh nu teteralekan. Anu saterusna Rana balik mapai jalan gede. Pare jumerit ka Gusti nu nadakan kanu kumaha kawasa. Gusti tobat abdi.
Salami abdi ser ngalakukeun dosa muga Gusti ngahapunten dosa abdi. Gusti wah mamaya wah mamati lillahi rabbil alamin. Erop abdi maot abdi mung kagungan Gusti nyangakeun abdi sadaya-daya. Nanging Gusti abdi tos teu kiat nenangan ieu permasalahan nu sakieu peureus. Anu matak nyeletit kana hati. Anu matak kudawang kana bayah. Gusti ngaturunkeun pitulung ka abdi. Kitu cek gerantos narana bari lempang sajajalan. Lempangna semono ngalenghoy teu rusuh. Estuning bari dibarengan ku kasedih jeung kapeurih. Nalangsa sangsara geus kalaman sanajan masih keneh budak. Padahal rana teh dileletik geus diatik dina ibadah, dileletik manehna geus diajar nyangu, dileletik geus diajar ngepel, dileletik manehna geus diajar nyiapkeun keur tuang inung bapana lamun balik gawe. Estuning rana mah teu cara budak sejen. Bisa bebas ulin. Rana mah lamun waktuna mulang nyaeta jam 2 mulang. Terus nyangu, terus ngumah wadah. Kitu jeung kitu pagawean rana jauh tina piobongeun batur. Anu sahirna jrog srog rana nepi ka imahna. Kakatrok atuh teu lila dik kungsi lila harita pamajikan nu nungguan ningali salakina datang teh meuni atoh. Cek pamajikanana akang ti mana nyer-nyer rapi hariwangeun bari jeung geus peuting naha atuh cenah teu monok di si mamang. Abdi teh layanna naon, ingat kana beuteung akang, ingat kana kasalamatan akang. Kitu mitra-mitra cek pamajikan rana hiji istri anu solehah salilana ngabakti kanu jadi salaki sanajan umurna can sawawa. Gelis pujaan hate memang akang tadina marek mulang, tapi lamun akang perem diten si mamang pikiran akang moal tenang. Ingat kanu geulis di dieu pang-pangna akang hayang nyaritakeun hasil keterangan ti Mang Sarmo. Kieu geulis yen sanyana cek hasil penarawangan Mang Sarmo, yen akang susah hirup ese ngala duit teh lain tina akibat tapa di laut kidul atawa lain akibat tina dikirullah di tempat eta. Tapi akang estuning diwarajit diguna-guna ku kuncen ciklet cilaut eureun. Anu dasarna mah sirik pidik pedah manehna macan pernah menangkeun. Pan cenah ari akang mah jol dibere tah kitu geulis. Atuh ngadenge kitu mah pamajikan rana lain di kieu ngilu sedih ngilu watir kanu jadi salaki dedeh teuing akang. Wayahna akang kudu sadar, wayahna akang kudu kuat. Ieu ujian jeung cocobaan anu tumiba ka urang luan sing jadi gambaran keur leuwih mancegeun diri urang dina kaimanan jeung kaislaman. Atuh ngadenge kitu marana teh ngan gabruk ngarontok pamajikanana. Duanana ngakukuk sirik ajerit ka Gusti munajat kana makawasa Gusti tulungan abdi. Tulungan abdi duaan Gusti. Salami ya abdi cantiasa nyogemakeun kanu ka istri abdi. Geulis akang hampura. Nu geulis ku akangan cukur disangsara jeung balangsak. Rajen manggih tuang eta ge pamere ti indung ti bapa jeung ti mitoha. Akang salila ieu can pernah nyogemakeun kanu geulis hampura sakali deui. Umat nu geulis ulah nakon ka akang ke di yaumul kiamah lamun hiji mangsa akang teu bisa nyogemakeun nu geulis. Akang cek nu geulis
Tiluhur sausap pramut teh handap sausap dampal. Sanajan disuhunkeun teu disuhunkeun ge abdi ridho. Rek ngabakti ka akang pangeran di dunya. Rek teu tuang abdi ridho lillahi ta'ala asal bareng jeung akang sapapait sama manis. Atuh cekelan rangkulan teh beuki pageuh jauh ku Cipanon. Waktu teh terus nyerelek airana jeung pamajikanana teu bisa peureum nepikeun ka lang berang mimiti sora adan. Atuh duanana gura giru kacai tulus salat berjamaah bari cuh ku Cipanon. Karena salilana ngajidit ka Gusti Allah tulungan abdi. Bukakeun abdi jalan pitulung kanggo nyelesekeun ieu masalah anu sakieu rumitna kanggo abdi. Gusti nu Maha Agung, abdi yakin kana kakawasan Allah anu Maha Rahman tur nu Maha Rahim. Abdi yakin Allah sagala-galana. Kitu pamenta rana jeung pamenta pamajikanana. Beres salat terus titilep rana sasarap sayaya berang mancing kana jam 7. Rana bebeja gelis akang rek ka imah siapa jeung kasima rek ngabadamikeun nyaeta acara pagawean akang anu rek puasa tapa mati geni. Doakeun kuno gelis mudah-mudahan akang aya dina kalancaran tur kasalametan pangpangna gelis aya dina karadioan Allah. Engkang panutan hate brak ku abdi moal woleh didoakeun nepikeun ka mana. Anu penting akang sing yakin yen pitulung Allah bakal aya salilana ngabantu ka diri urang. Beres kitu tulirana bebeja ka metoana nyuhunkeun izin ma. Abdi nyuhunkeun izin nyaeta jisim abdi sejak kapun bapak kapun biang. Nyaeta abdi bade sejak ngalakukeun puasa salami 3 wengi 3 dinten. Boh bilih mah jeung apa? Boh bilih mah di dieu dedepeun yen abdi mah aya di bumina apa jeung pun biang. Atuh menang izin restu doa ti mertuana jeung istrina mah anu saterusna jrut rana turun ngajugjug ka imah indung jeung bapana. Asampak indung jeung bapana harita keur aya di dapur. Malahan mah keur ngobrolkeun nyaeta masalah kayan rana. Anu hirupna estuning sangsara jeung balangsak. Jebol kadinya gabruk lana ngarontok ka indungna ma hapunten abdi. Teh mimiti 8 bulan abdi digandung dukeun ka gubragna ka dunya. Ma kirang tuang ma kirang bobo maka geuleuhan kakeumahan ku abdi ma hapunten abdi. Tiluhur sausap pramut teh handap sausap dampal. Dosa abdi nu sakieu agengna kama tetapi yen abdi tiasa mulang tarima kama anu pugu abdi teh mah ngariweuhkeun kama jeung ka apa hapunten. Cek indung rana kasep anaking anak mah tong baru dipenta sanjan teu ditarima teu dipenta oge nu jadi indung kanu jadi anak pasti ngahampura kasep. Anguran manuk kasep kudu kuat yen ngareupan hirup di alam yeuna teh teu gampang. Umat hidup kudu yakin kana kakawasan Allah anu salilana pasti mantu kana kasusah makhlukna. Ma salilana beurang jeung peuting salilana ngadoakeun ka hidup. Mudah-mudahan hidup dina ieu masalah teh bisa gancang beres, bisa gancang kapanggih dina kahirupan. Beres kitu rana sungkem kanu jadi bapa apa rana hampura. Salama ieu ngagawekeun ka apa ngadurwiksakeun ka apa. Rana jajauhan bisa pulang tarima
anu pugu mah abdi teh nganyen masalah jeung masalah. Rana cek baparana, sanajan dipenta teu dipenta ge apa pasti ngadoakeun ka hidup jeung pasti ngahampura ka hidup. Tong leutik hate ayeuna mah. Anguran mah geura siapkeun pikiran keur nying hareupan keur ka hareupna. Kitu mitra-mitra ari murangkali anu soleh mah. Sabab pamikiran rana indung nu ngandung bapa nu ngayuga. Indung teh wakil. Indung teh wakil ti Allah nitipkeun turunan teh seolah-olah aya izin Allah. Kapan teh saeutik jalma nu hayang boga turunan, napikeun ka saumur-umur ge teu boga turunan. Sigana can widi Allah atanapi can kersa Allah. Ma apa salaresna abdi ka dieu teh hoyong ngobrol sareng majeng apa pangpang nama nyuhkeun doa restuna. Anu kahiji ma apa abdi tetes nepangan si Mamang Sarmo. Si Mamang Sarmo masihan tugas. Dasaresna anu kapelang ku Mang Sarmo, yen tumiba ka abdi sesah ngala rezeki ngala duit teh sanes ku akibat masalah tapa di laut kidul. Sanes ku akibat dikirullah, nanging ieu mah ku pagawean kuncen ciklet ngarasakeun perih jeung nyeri. Sabab anu tadi teh ingon-ingonna dibawa. Padahal mah dari bah mawa ingon-ingon teh estuning teu niat abdi, justru kepitingna anu hoyong dicandak. Kitu cek rana mitra-mitra ka indungna jeung ka bapana. Tah ayeuna mah apa abdi pasian tugas ku Mang Sarmo yen abdi kudu puasa 3 poe 3 peuting ka asupna mati geni. Ulah kaluar kamar abdi tos nyohonkeun izin ka istri abdi, tos nyohonkeun izin ka martua abdi. Tah ayeuna abdi nyuhkeun izin jeung pidoana ti imah jeung ti apa. Nah, celak mitra-mitra cipanon indungna jeung bapana. Indungna jeung bapana ngacelak cipanonna teu tega ningali anakna bari umurna karek 20 tahun, tapi dina kahirupanana kaperih ka nyeri. Sakitu geus ngagebregna. Ujang anaking heug teh teuing kumaha jeung ku apa didoakeun, mudah-mudahan naon nu dimaksud ku ujang sing tinekanan nya sok atu ayeuna mah geura persiapan. Anu saterusna rana kacai ngadon bebersih. Are indung rana langsung beberes di goahna. Da paragi nyepi teh baheula mah mitra-mitra goah jarang di kamar. Atuh goah teh diberesan ku indung rana teh. Diamparan samak teu diamparan masalah sajadah, disiapkeun tasbihna, disiapkeun sarung jeung kopeahna. Meme asup rana sakali demen tapi doana ka indung nu nganu karama nu ngayuga. Terus rana nginum cai anu pamere ti Mang Sarmo. Cai teh dibeakeun kabeh, da mana ti Mang Sarmo beakeun we setengahna cenah. Beres kitu lana beuleuh menyan anu geus disiapkeun parukuyan ku indungna. Jadi nyarana ngajirit ka Gusti-Gusti abdi tulungan. Ya Allah, niat abdi sejak puasa samata-mata lillah karena Allah Ta'ala. Mugi Gusti kuasilan abdi puasa ieu mati geni. Mugi Gusti masihan jalan jeung pitunjuk abdi kedah kumaha dina ngatasi ieu masalah. Kitu cek rana. Anu saterusna rana dikir ka Allah ngaoskeun nyaeta surat Fatihah, surat Anas, surat Balak, kitu jeung kitu saterusna. Mimiti mah sapoe rana can aya reaksina naon, awakna masih keuneuh kuat. Sapoe sapeting rana mimiti ranyai panonna, awakna mimiti lungse. Sabab ngaran jiwa mah ngaran raga teu kaeusiannya pasti. Kadua poena rana mulai lungse, tapi terus kurana ditahan. Rana ngingetkeun kana kanyeri jeung kaperih, cek rana aing kudu kuat
tina masalah ngatasi masalah ieu. Aing kudu bener-bener pancag. Rana terus dikir Allah, dikir Allah munajat kanu makawasa Gusti, tulungan abdi Gusti, tulungan abdi. Kitu mitra-mitra. Jeritna eta budak ngora, anu salisna cek paribasana hatena galecek nyieunkeun tulung kanu makawasa. 2 poe ka 3 poe Rana tuntas dina puasana, awakna leuleus lungse ngajoprak dina luhur sajadah. Hari nung Rana jeung Bapa Rana geus nyiapkeun harita teh bubur bebe, bubur berem, bubur bodas. Nyaeta keur ngabemetian buka Rana. Bapa Nage geus apaleun nya geus nyiapkeun anu disebut rujak asem. Eta rujak asem teh kaitung kudu lamun anu geus mati geni. Padahal lamun ku aturan ilmiah mah beuteung kosong dibere rujak asem nya kabayang bakal ngajeletotna. Tapi munggu kakawasan Allah Subhanahu wa taala, Rana beres puasa nginum cai timang sarba tuluy nuang rujak asem. Mimiti awakna mulai cenghar deui, mimiti awakna getihan deui, mimiti jag-jag deui. Anu saterusna Rana nuang bubur beureum, bubur bodas eta ge teu disakalikeun. Da cek Bapana Rana, lamun dina barang tahar omat ulah ditehak sabab beuteung kosong kene. Rana tamat dina puasana salila 3 poe 3 peuting. Awakna geus mimiti jag-jag. Rana sapoe eta mah ngareureukeun heula we cenah, moal waka mulang paling mulang ge engke sore. Nya teu nanaon Rana, sok we cicing heula jeung majeng apa. Hitung-hitung ngumpulkeun pangacian, hitung-hitung ngumpulkeun tanaga. Sok keureuh heula tong lobating beban jeung pikiran. Manjing sore Rana terus pamit ka indungna jeung ka bapana yen rek pulang ka imahna. Anu saterusna Rana mulang ka imahna, kasampak pamajikanana keur diuk bari ngahulang atuh torojo nu jadi salakina teh mani curing hak. Akang panutan hate kolbu abdi, kumaha parantos beres saum teh. Kitu cek pamajikan Rana. Bari panona barareuh tapak ceurik, tapak ngadoakeun kanu jadi salaki. Gelis beres alhamdulillah akang teh. Akang beres keman tugas anu dipiwarang ku Mang Sarmo. Akang bungah jeung bungangang mudah-mudahan we aya pitulung Allah. Sanggeusna dilaksanakeun puasa anu kumaha parentah Mang Sarmo. Kitu cek Rana. Nya akang sok atuh tuang heula. Nanging hapunten panutan, tuang teh saya aya. Ieu ge kaleresan pamasian ti emak, kitu cek pamajikan Rana. Aturana teh mending ngalimba Gusti nikah kieu-kieu na hirup abdi. Cek kasana mah boro-boro hayang tuang. Cak paribasana mah boro-boro hayang barang dahar, ku ngarasakeun ka nyeri jeung ka peurih oge. Tapi cek pamajikan Rana, akang panutan hate. Akang kudu tuang me akang jag-jag kumaha lamun akang udur. Keun bae tong di pikiran. Dasi mamaridoeun mereka urang teh. Aturana mah dikitukeun teh nya dina kitu nama. Anu saterusna Rana tuang dibarengan ku pamajikanana. Tuang memang saya ya. Tuning teu mewah-mewah. Beres tuang langsung beberes. Dur magrib Rana jeung pamajikanna langsung ngalaksanakeun ibadah magrib wirid nepikeun ka isya. Bari terus memunajat kanu kawasa mardihasina Gusti enggal Allah nurunkeun pitulung ka abdi. Beres salat magrib
Terus Rana jeung pamajikanana ngalaksanakeun salat Isya. Didinya Rana dikir deui ngamalkeun surat Fatihah, surat Falaq jeung surat Anas terus digeder. Beres salat terus duanana pareureum. Dina peureumna karasa tibrana sabab salila ieu Rana kurang peureum. Salila ieu Rana salila puasa teh terus dikir munajat ka Allah. Waktu teh terus nyerelek ti menit ka jam beak poe jebul poe eta ge harita beak peuting jebul beurang. Harita Rana geus beres salat subuh, anu satusna Rana ngobrol jeung pamajikanana bari ngopi saaya-aya.